Teu kudu jauh-jauh di leuwih liang aya tempat nyeusehan anu praktis, nepi ka cungcat-cungcat melar oge bisa. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah, jadi cerita nate ayeuna arek salah sahiji tempat nyeusehan nu aya di daerah Leuwih Liang Bogor. Di arah rumpin urang teh ka IM Steak heula untuk pengambilan kupon nyeusehan gratis. Minimal pembelian makananna 50 sampai 100 ribu udah dapat kupon ye. Untuk kuponna kudu dipentanya karena lamun teu dipenta moal ngeuh lamun hayang kupon. Periodena terbatas sampai 24 April. Cus burukeun sih cek urang mah mumpung masih aya keneh waktu heueuh. Oke, setelah beres makan di IM Steak urang langsung ke tempat nyeusehanna. Karena posisi tempatna beda jadi urang teh kudu ngingkrik deui. Tapi masih satu ownernya jeung IM Steak. Jadi bisa langsung tunjukkeun kuponna guys. Nah, lokasina pada deket jeung Mixu atau Racam Leuwih Liang. Posisina rada belah pojok tuh kan ka tempo biru-biru enyoy. Ini dia IM Clean Laundry guys. Sanggeus datang ka dieu tinggal asup ka jero bari nyokot bakul. Bebeja kasih tetehna arek nyeusehan bari bikeun kuponna. Tapi lamun misalkan arek langsung ka dieu wae tanpa harus makan di IM Steak oge teu naon. Karena harga per kilona oge sangat terjangkau heueuh. Udah termasuk murah sih cek urang mah. Tuh guys, mumpung keur aya promo opening, harga full service 8.500 per kilo. Pokoknya mah buat kaum rebahan atau nu saribuk di luar langsung jejerete we nempo ieu. Maksud orang teh lain nempo kutang euy, tapi nempo harga laundryana. Nah, urang teh kan arek nyeusehan anduk jeung kekeset atau nu lainna, tapi kala aya kutang jeung cangcutan ieu teh. Entah saha nu ngasupkeunna urang oge teu nyaho. Sagala ngaranait deui ge kutang teh. But what the hell, boy? Asana mal mungkin lamun emak nu ngasupkeun kana jok motor heueuh, ieu masa keluarga kudu langsung diinterogasi. Mending baragus keneh macung catna mending geus barolong kieu aing mah. Tapi tenan naon guys, karena di dieu mah sagala asup. Jadi we digabres wae. Ari bisi era mah ulah atuh heueuh. Berhubung urang mah jelemana rada sedeng jadi teu boga ka izin. Nah, sanggeus beres diasupkeun pakaianna kana mesin. Lamun misalkan hayang nyeuseus sorangan oge boleh. Arek diseuseukkeun ku si tetehna oge teu naon. Tapi lamun arek nyeuseus sorangan menta pangajarkeun ka si tetehna siga urang we kieu heueuh. Oke, lanjut. Prosesna kan bisa sampai sajam 2 jam. Karena di dieu teh sakalian nyediakeun makanan jadi urang teh mesen. Sabari nungguan seusehaneun guys. Tapi bisi arek ditinggalkeun heula oge teu naon. Karena kan bisi aya kesibukan atau aya perlu. Tinggal ditulis atas nama saha terus engke lamun geus beres tinggal dijemput deui. Tuh guys, kadaharanna oge meni mantap kieu atuh ieu mah. Mending ditangguhan sakalian barang gayem. Tempatna oge estetik bari jeung ngeunaheun. Makin betah we atuh ieu mah. Ayeuna mah teu kudu jauh-jauh neangan laundryan karena di Leuwih Liang oge geus aya. Sangat membantu pisan karena kegiatan nu paling sarangeuk teh nyeusehan guys. Komode kesibukan loba di luar mah bener-bener ngabantu. Nah, sakitu heula video nanti urang. Oke, bye bye. See you next vlog.